Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang di sareng simkuring jalmi panggagahna sa alam dunia kasep taya aling-aling sahade iwalti ram suraai. Masih sesarengan sareng simkuring dina acara Sakolebat Warta DRS Suraung. Sakolebat Warta ieu mangrupikeun program anu teu diharapkeun janten pinunjul di channel Suraung, di YouTube-na sewang-sewangan anu tos kakoncara. Cekap di subrek, like, oge komente di pali handap tong hilap. Di toel babatok loncengna sangkan teu katinggaleun atanapi teu kakantun hiburan atanapi informasi nu diayakeun di Suraung channel. Lebet kana warta anu kahiji. Aya paripaos, tak kenal maka tak sayang. Tak cinta, makanya tak kenal. Da upami terkenal mah, kanggo naon bobogohan oge. Bagaikan membeli kucing dalam karung. Aya wae. Musiman pandemi ieu tangtos nangarungkadkeun ka sadaya wargi urang sadayana. Dimulai para seniman utamina anu teu tiasa ka mana-mana, tukang son, tukang panggung oge salon-salon teu tiasa bertindak, teu tiasa kaluar oge teu aya bokinganana. Tapi aya salah sahiji warga anu budiman, pahala kencana oge hiba putra, anu ngamanfaatkeun musim pandemi ieu usaha di bumina sewang-sewangan. Kinten-kinten usaha naon anu aya di bumina tangtosna urang sami-sami Bandungan, usaha naon kira-kirana? Jamur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tugas yang diemban sudah selesai. Pesanan jamur ke Kang Dayat, parantos sumping ke tempatna. Tah, gitu atuh. Pertahankeun nya. So pasti atuh. Awas. Tong siga kamari tah. Kemari? Eta pasti tah nganterkeun hayam. Hayam? Kunaon-kunaon. Geuning hayamna diabur we cenah sorangan ka itu. Sugan teh hayam teh moal kemana-mana. Beda alamatnya masih kena di abi. Hek, kalau labur kabeh, duit eueuh hayam eueuh. Oh, Bu. Sekalian tadi teh datangan Kang Dayat. Rek mesen oge tah jamur. Oh, ya. Malah loba, Bu. 50 kilo. Nya alus atuh. Tapi da lain siga lain jamur kieu, Bu. Mesen nama? Jamur naon atuh? Jamur kulit. Eta mah atuh teh lain jamur jang kadaharan, eta mah panyakit. Jamur kulit. Penyakit. Engkau bagaikan rembulan yang menerangi malam-malamku. Mengenal kala. Non sih? Ya panganterkeun paket ieu jamur. Namana alamatna aya di dinya nya. Oh, Mengenalmu adalah anugerah. Menyakitimu serupa larangan. Pertemuan menjadi kebahagiaan. ya Allah. Aduh. Buru kemana deh neangan di alamat. Buru-buru kieu mah jamur teh. Besok tarapu gua udah main alamat teh. Pasti angan diditu. Diditu. Bolak-balik sayangan kena alamat. Leheung mere ongkos mah. Ieu mah ongkos acan. Ai antirkeun ieu kan itu.
bari jeukeung sok ongkosna. Kumaha? Ada bedagung itu gimana? Ieu mah aya bahan dudungan dipecat ieu mah ku abi. Geus lah, balik lah. Geus parah lagi mah. Halo? Iya, sebentar ya Pak, ini lagi disiapin. Iya, bentar. Aduh, oh mohon Jeng. Aduh, hilapnya engkinnya, sekedap. Allahu Akbar. Halo? Oh, mohon. Sekedapnya apanya? Sekedap, mohon. Sebentar lagi OTW ya, OTW. Oke, tungguan we nya, nuhun. Halo, Jeng. Iya, sabarlah, nanti aja ya. Aduh, ini Iya, nantilah kalau ada lebihnya ya, nanti saya kirim ya. Sebentar. Iya. Loh, kunaon eta? Iya hiji-hijina order anu teu bisa kakirim. Hah, naha? Abi kok teng-tengan. Naha mah kotong-tengan. Kumpulkeun mah leumpag teh jiga nepi ka Bandung. Teu kapanggih alamat teh, Bu. Naha, gitu. Pan eta geus aya di dinya kabeh alamatna. Di mana alamatnya di mana tuh jelas? Aya di dinya. Abi capek hem mere ongkos di abi leumpag di jam 8 isuk. Kudu kosan pan kudu hemat meureun zaman kiwari mah. Koret dasar dunungan teh. Ya alamatnya di mana ieu teh? Eta di dinya. Di dinya di mana tinggal heula atuh. Astagfirullahaladzim. Yeuh, apaan ibu teh tadi teh keur eta mikiran puisi. Manggi dia mana? Kuring neneangan, tanyakeun ka itu. Kang punten lupi alamatna air bambu ikat paling mana? Ngapain? Lain, eta teh maksudna teh Ciawi Tali. Didinya nu di kaler. Ciawi Tali? Heeh, Ciawi Tali eta tadi teh katuliskeun. Hampura. Jangan suka ini lah, buruk lah kena sebodoh ting Atuh aku mah tadi keur ngetakeun puisi. Jadi we kahijikeun kadinya. Ya order Bisa kirimkan deui kadinya ka Ciawi Tali. Hah? Kosan atuh. Engke dikirim. Ieu dinya teh kerang liwang teuing tuh nelponan tadi teh ieu. Nelponan naon? Eta aya pesenan. Hayang 5 ton. Dicokot ibu eta mah aduh. Bagus pisan. Nah tadi cokot. Heeh, arek kumaha deui atuh. Piraku aya 5 ton. Emang teh aya stokna? Seueur eta di dinya teh. Kunaon atuh? Nganain pesenan arek meuli. Naon? Arek menta. Eta mah ngarampok. Cemimi. Air bambu ikat. Ciawi Tali gitu. Mudah-mudahan kenyamanan oge kating triman tumiba ka urang sadaya, sangkan urang teu kasurupan di bumi sewang-sewangan. Ulah hilap cekap di subscribe wae, like oge komente di paling handap, ulah hilap oge sakantenan toel babatok loncengna, sangkan teu katinggalan informasi hiburan anu disayogikeun di Suraung channel ieu. Masih sasarangan sarang sim kuring Iyet Bustami dina acara Sakolebat Warta. Lebet kana warta anu kadua. Tetep dina pandemi ieu loba pisan piusahaeun anu pasti tiasa dilakonan ku urang sadayana dimulai ngabangsat, rarampok oge nipu. Tapi ulah dilakukeun. Don't try this at home. Margi eta lebet kana pasal-pasal anu parantos diatur ku hukum negara urang oge diharamkeun ku agama. Tapi aya keneh masalah nipu ieu khususna jalmi-jalmi anu memang tos rancu emutanana masih keneh aya nu nipu. Katambi-tambi oge doraka, margi nu ditipuna nyaeta sepuh. Aduh. Majarkeun 50-50 teh 30-70. 378 KUHP penipuan ulah dilakonan eta teh. Kumaha junturutanan caritanana? Sumangga urang sakseni sasarengan. Prung ah.
Lain Pak, dipikir-pikir kehidupan ayeuna asa ku hese pisan pi duitkeun komo zaman PPKM kieu. Sugan Bapak ya bisnis naon atuh? Aya, saya harus jual subur. Coba deh hal bawangna ye. Wah, coba mah teu kaharti wae. Dina aya generet meuli Pak, sumur kumaha minahkeunana. Bapak ulah sok ngalihkeun obrolan. Bapak aya bisnis heula jeung si ibu tanah teh. Tanah geus laku. Tapi can aya kabar tinu meulina. Coba tanyakan ke dunia kasih ibu. Engke aya leuwihna urang bagi dua. Bagi dua kumaha? Dirinya 30, saya 70. Oh, jadi 50-50. 50-50 eta. Oh, bagi dua atuh nya. Atuh kaharti bagi dua kitu mah. Ari 50-50 mah Pak, abi 70. Bapak 30 eta 50-50. Kaharti kitu. Heeh lah, kaharti lah. Jadi deal atuh deal. Enak urang telepon si ibu na. Telepon ke dunia. Urang telepon si ibu. Cenah dianturkeun we duitna ka dieu nya. Halo. Waalaikum. Oh, geuning mah Haji Guna. Bapak mah. Saya apa bener teleponnya? Bangun kahapus nomor si ibeuna ieu mah ya. Coba. Teu diangkat Pak ieu duiteun mah aduh. Beleguk. Kudu dinya teng ka imah si ibu. Cek saya gitu. Ayeuna pisannya. Ayeuna. Siap berangkat. Aduh, pusing ya nagih teh hasil. Dia teh angka imahna si ibu kalakah lieur kumaha ya. Ngakalanana supaya jadi duit. Kala kieu mah jigana kudu ngagawean kolot ya. Gimana patatarnya? Urang teh sugan ka imahna. Pak, emana kebenaran panggil deh Pak. Tadi teh ka imah si ibu teh masalah eta. Jadi janji teh manehna ke penting ka imah Bapak. Rek dianterkeun cenah. Kan painten aya nama kulantaran abdi butuh Pak. Aya peryogi. Kumaha aya nama nu aya di Bapak heula sabaraha we gawe keur abdi. Nu bener engke penting. Kan bae teh 70 oge. Lain nu bener engke penting rek datang. Penting janji nama. Engke 200 lain kumaha tuh. Sabaraha we heula sok. Kan bae. Aya peryogi Pak, duh ieu teh. Bapak teras ka mana? Rek ka itu we ka eta. Ya, mangga atuh. Nuhun da bae. Hihi, kumaha we? Menang duit mah ngagawean kolot. Lumayan 200.000 oge keur karaokean ke jeung Beb. Aduh, kolot daek wae ditipu. Bongana sih bareto keur ngorana sok nipu. Cekap ngaherankeun ka urang sadaya. Paluargi sadayana rupina waktos tos teu nyekapan kanggo urang tiasa sasarengan dina acara Sakolebat Warta ieu. Atuh mudah-mudahan teu aya manfaatna pisan sareng teu tiasa diharapkeun janten pinunjul di acara Suraung Channel ieu. Ieu mah etang-etang pangbeberah manah kanggo salira-salira anu rumaos rungkad dina dinten ayeuna. Tong hilap tetap ditingali Suraung Channel di YouTube na sewang-sewangan, di subrek like oge komentena di palih handap, tong hilap oge sakantenan langsung bae toel babatok loncengna sangkan informasi hiburan teu kakantun kanggo salira sadayana. Paluargi sim kuring undur pamit. Mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun deui dina waktos anu sanes. Cag wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Permios.